wabarakatuh. Saya Zara Firdaus dari kelas 11 T1 akan membacakan cerpen yang berjudul Ngimpi Anu Hese. Di hiji poe anu cerah, di hiji lembur di daerah Jawa Barat, aya hiji budak ngurang ngaranna Dedi. Dedi teh budak anu pohara rajinna. Ti mimiti isuk-isuk nepi ka sore, manehna sok ngabantosan kolotna dina padamelan di sawah. Tapi sanajan kitu, Dedi boga cita-cita anu luhur, nyaeta jadi guru. Manehna hayang ngajarkeun murid-murid di lemburna supaya bisa mikir leuwih maju jeung boga kasempatan anu leuwih alus dina hirupna. Dedi sering ngawengkang jeung bapana, Mang Udin. Ngeunaan cita-citana, Mang Udin sok ngadungu jeung ngajarkeun Dedi pikeun tetep tekun. Sabab dina hirup kudu usaha jeung rajin, tapi kudu ingat kana kabagjaan anu dateng tina usaha nu tulus. Anu penting mah usaha Dedi, ngan sing ulah hilap kabagjaan teh sok datang sanggeus usaha, teu langsung datang ka urang, cek Mang Udin bari nyangharepan sawah. Dedi ngadungu eta kalimah ti bapana kalayan semangat anjeunna nyaho yen usaha anu tulus bakal masihan hasil anu matak reueus. Hanjakalna kaayaan ekonomi di lemburna henteu gampang, biaya pikeun sakola mahal, sedengkeun keluargana henteu boga duit anu cukup pikeun ngabiayaan sakola anu leuwih jauh. Sabaraha kali Dedi ngalaman kasusah ti saprakleutik, anjeunna sok ngabayangkeun kumaha manehna ngalamun ngeunaan sakola anu hade jeung murid-murid anu daek diajar. Tapi nalika balik ka realitas, manehna kudu nyangharepan kenyataan yen diajar teh hese dina kaayaan anu kawates. Dina hiji sore, Dedi ngahiji jeung babaturanana Arif jeung Neni di lihir warung kopi di sisi jalan leutik di lemburna. Arif sok nyarita yen manehna ngimpi pikeun jadi ahli teknologi, sedangkeun Neni ngimpi pikeun jadi dokter. Arif jeung Neni oge boga cita-cita anu luhur, tapi maranehna sadar yen jalan anu kudu dilalui teh hese. Dedi ari maneh kieu ayeuna bisa ngimpi jadi guru, kumaha carana? Tanya Arif bari ngahulang. Sigana mah kudu usaha leuwih keras Arif, bapa kuring sok ngomong kudu usaha bari salawasna ngarepkeun hasil anu alus, tapi kuring oge sadar lamun teu boga biaya eta bakal hese. Jawab Dedi bari ngadahar sababaraha potong roti. Neni nyarita, kuring ngarti Dedi, sapanjang urang tiasa usaha jeung boga tekad anu kuat, pasti aya jalan. Siga kuring oge, kuring percaya yen lamun usaha jeung tetep semangat, hidup bakal masihan kasempatan anyar. Malam harinya, Dedi balik ka imahna bari masih mikir ngeunaan omongan Arif jeung Neni. Sanajan anjeunna ngarasa putus asa, tapi hatena tetep yakin yen dina unggal usaha pasti aya jalan. Anjeunna teu hayang ngadadak ngalah sanaos dina kaayaan anu hese. Esok harinya, malika Dedi keur ngasuh beubeur sawah, manehna katempo aya pangajaran ti guru sakola dasar anu dateng ka lembur pikeun ngajarkeun ka murid-murid di dinya. Guru eta anu ngaranna Bu Sari, sigana jadi inspirasi pikeun Dedi. Sababaraha bulan salajengna, Dedi mimiti nganjang ka sakola pikeun diajar langsung ti Bu Sari. Bu Sari teh guru anu sabar jeung rajin. Manehna sok ngajarkeun murid-muridna kalayan penuh semangat. Dina sababaraha waktu, Dedi mimiti ngabantu Bu Sari dina sababaraha hal.
saperti ngajarkan sababaraha murid anu hese maca, manehna ngarasa reueus bisa ngabantu jeung ngajarkan ka batur, sanajan ngan ukur sabagian waktu. Sakapeng Dedi masih boga perasaan sieun jeung bingung kumaha cara ngajalanan cita-citana. Anjeunna sering nanya ka Bu Sari ngenaon cara-cara pikeun jadi guru anu hade. Bu Sari sok ngajak ngobrol sarta nyemangatan Dedi supaya henteu nyerah. Sakapeng Dedi hirup teh memang hese, tapi lamun urang teu nyerah, urang bakal menang naon anu dipikahoyong, kudu sabar, kudu tetep usaha, jeung cek Bu Sari bari ngarandapan papatungan sawah. Ku semangat jeung bimbingan Bu Sari, Dedi jadi leuwih semangat pikeun terus diajar. Anjeunna sadar yen pangalaman dina kahirupan sapopoe oge penting pikeun ngahontal cita-cita. Dina hiji poe Dedi menang kabar anu matak bagja, manehna menang beasiswa pikeun neruskeun sakola di kota. Sanajan mangrupa kasempatan anu saheulaan teu kaduga, tapi Dedi ngarasa kabagjaan anu luar biasa. Ieu teh kabagjaan anu hasil usaha jeung doa anu teu pernah leungit. Mang Udin, ayeuna Dedi menang beasiswa, Dedi bisa neruskeun sakola di kota, cek Dedi bari seuri sumringah. Mang Udin jeung indungna ngahuleung, tapi hate maranehna kacida bungahna. Maranehna percaya yen usaha Dedi bari ngahasilkeun hal anu alus. Dedi ayeuna jadi jalma anu leuwih percaya diri. Anjeunna sadar yen pangwajaran anu dipimilik ku Bu Sari teh geus ngabuka jalan pikeun impianana. Dedi yakin sanajan perjalanan panjang, usaha anu dijalankan kalayan tulus jeung sabar bakal ngahasilkan kebahagiaan anu sesungguhna. Segitu saja cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.